Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunya tepang deui sareng tata dan miharja anu baris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Kimerbot bagian katilu. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Hujan ti asar keneh teraat deket ka magrib beki gede Nusasari Nagara Tol Barjamaah ge harita mah haroreameun. Masjid Jami Nusasari tara lowong teh harita mah corengcang. Kimerbot kisan huri jeung barudak bujang we limaan sakitu-kituna. Bedug magrib nu biasana 3 jedur teh harita mah didulug-dugkeun cara bedug lohor susuganan aya tambahna. Juragan aib ge atuh lebe sugan butuh keur piimameun tapi palias teh nu ngulampreng deui kapaksa Kimerbot jadi imam. Geus rek satengah abad jadi merbot kakara harita kagiliran ngimaman di Masjid Jami kaanteuran derajat ku hujan cenah cek dina hatena kabeh lampu dihurungkeun ngahormat nu naik pangkat bada salat ngariung deui di emper ngawarangkong bari ngadagoan waktu isya. Gede teuing Masjid Jami teh cek si Epeng. Ketujuhaneun mah ukuran 3 ka 4 leupa ge kanjat. Urang ruak we atuh pamerbot. Ganti ku tajuk leutik babari-babari biarana cek si Amun. Sok teu lumrah pan nyaho hujan ti asar keneh. Haroreameun meureun cek kisan huri mela anu ngaredul. Nah, naon atuh gunana payung jeung dudu kuy kalabag cek si Uja. Pan ngadenge balongna kacaahan maglap dordar kesok maksakeun hujanan. Ciri-ciri akhir zaman deuleu cek Kimerbot. Tenjo tuh di jalan. Rek kamarana cenah ngaleut-ngaleut papayungan teu ngaliuk-liuk acan ka masjid mah. Rek lolojo wayang sugan tembal si Epeng. Tah aya wayang di mendi. Ditarik kolot pasuma karyaan ngawinkeun. Dah geuning kitu jelema zaman kiwari mah. Salat mahlur kalah kamuru wayang. Tandaning terek kiamat cekeng ge. Cek Kimerbot bari ngalinting rokok daun kawung. Rek ka mandi nyaneh mar'i. Cenah deui kanu ngaliwat rurusuhan hareupeun masjid. Walong kacaahan pamerbot. Tembal nu ditanya. Semet ngaliuk meusan. Dagal digil di celana pondok. Didudukui butut panggul pacul ngagidi kakalerkeun. Temen cok ngomong kuring tadi tehnya pauri cek si Uja. Hujan angin gelap dardar ge teu jadi halangan ngadenge balong limpas mah. Heueuh keuna pisan ngadenge beja mitoha gering mah can puguh indit harita keneh. Kewe geus raat cenah meureun isuk deui pageto deui we nya Epeng. Hehe mohon pauri syukur-syukur mun tuluy lastari katibanan warisan ti indung budak. Siga nama baris loba nu nyeng cerikan balong teh cek Kimerbot. Hujan asa sasangkleng. Kumaha balong nyaneh uri waboa. Rada beh tonggo nu kuring mah pamerbot tara kanjat kahontal ku caah. Leheung atuh manggih rega geura dasok ngambul biasana ge arita susum caah mah. Geuraheun area hamana dipelakan sapamijahan nepi ka roncong. Hamana naon eta teh? Bayawak marudun ti leuweung saanak incu nangadon ropian-ropian balaket serakan mun cara urang-urang mah. Sabaraha puluh saanak incuna teh. Kungsi kaselondohan sakali datang 3 nepi ka ngalamun hayang boga bedil. Dorhos-dorhos wae meureun. Ye enteng bayawak mah pauri. Mun dihakan jurig bingung pikiranana cek si Epeng. Enteng kumaha Peng? Pauri tos nguping dongeng budak buncir. Geus lah ari kitu. Tah turutan we eta pan ari dongeng kolot teh picontoeun sanes. Turutan kumaha atuh? Mun kitu mending paeh katinggang pakel. Pakel gantina. Pakel dituang ku Nyi Putri gantina. Matak naon pauri ge kitu. Lauk dehakan bayawak gantina. Tewak pencit. Jual kulitna kasih aseng, dagingna didahar, dibebecek, diopor, dipanggang ku makaresep urang. Haram dulu daging bayawak teh. Baruk haram. Manya daging bayawak haram? Haram. Kaasup kana golongan hai
hayun pidaraeni nyaho teu benang dihakan dulu. Naon ari hayun payudaraeni teh? Pidaraeni lain payudaraeni. Cekisan huri morongos gergeten. Mohon atuh naon hartosna eta teh? Nyaho hartina mah tembak kisan huri bari ngalius. Naon geuning pamerbot? Mamang gitu nyaho. Teu kungsi nepi kadinya baheula ngaji teh. Tapi cek hadis mah beunang di dahar daging bayawak teh. Tak geuning Pak Uri, mun kitu bah cek hadis teu kudu make mangmang deui, dibebecek, diopor, dipanggang, dinaon we ge lah. Pokona mah pedo. Nanya cek hadis kitu pamerbot, cekisan huri penasaran. Teu percaya nyaneh ka mamang, lain lalawora deuleu, geus rek satengah abad jadi merebot teh. Percaya pamerbot percaya, nanya sote hayang yakin we kuring mah. Bisi we nyaneh majar bohong ka mamang. Munyah kitu mah tibareto meureun nyeun pitapa keur naheunaan sasalad. Cua diantep teh kalah beuki mah habu, dibebecek sia ku aing. Di kumaha deui tadi teh Epeng? Kumaha kasedep Pak Uri, pokona mah pedo lah. Di luar ngaririnci keneh kawas nurek awet manjang. Kilang kitu teu jadi halangan ke nurek lalajo wayang mah. Nu dipayung, nu didudukui bari dihaharudum, ngabrul katari kolotkeun. Eusi masigit mah palias teu nambahan deui. Asa geus meujeuhna salat Isya nya. Cek ki merebot bari ngareret tanggah kana jam nu naplok deugeut panto. Tuh dah heueuh, takol bedug Epeng sing hade. Sugan we kapareng ngawaris gawe mamang jaga. Heueuh Epeng didungakeun sing jadi panakol bedug, cek si Uja. Geus siga teh ayeuna keneh gede ka hulu. Si Epeng ngojengkang bari ngadelek ka baturna, dur bedug ngong adan. Kemere tempo kanu rek sunat heula, kurolang we komat rusuh. Ki merebot ngarangkep imam asup ka mihrab, breng sarolat. Leres Fatihah dina rakaat kahiji, ari pes teh lampu pareum. Waladdallin. Cek imam. Amin. Cek nu marakmum bareng kawas nu ngadadak gegeran. Sarerea teu inget yen keur salat. Astagfirullah. Batal we. Cek imam merebot. Paneker mana paneker? Keurna nahaon da eueuh cempor eueuh lilin. Ayo balikan deui. Allahu Akbar. Breng di sarolat bari mopoek. Dina keur tahiyat awal brai di lampu hurung. Nah, bareng di sarerea katut imam ngabagiakeun caang bari lat we teu inget yen keur salat. Astagfirullah. Batal deui barudak. Geus 2 rakaat palid. Listrik terus tunjung ngagoda wae. Tumpakan setan masalah. Ayo balikan deui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para makmum bareng takbiratul ihram. Imam merebot kawas ngahaja ngajak rusuh. Kaciri babacaanna ge ngadurug-dug digancangkeun. Sangkan tereh anggeus meureun bisi kaburu aya gugoda deui. Atuh nu makmum ge kapaksa nuturkeun milu rusuh. Malah si Epeng jeung si Uja mah remen ruku jeung sujud miheulaan. Kawas nu ngajak balap. Meh anggeus dina keur tahiyat akhir ari pes teh deui. Atuh breng deui sarerea bareng katut imam. Palias teu karasa deui wae luncatna teh da puguh keur husu asa dibongohan. Masya Allah, tobat Gusti. Geus rek anggeus ku sasalah deui wae. Mencar kabeh sugan setan teh. Cekisan huri. Setan nu rek kapang lalajoan meureun sumarimpang heula ka dieu, cek si Uja. Balikan deui pamerbot. Sanggeuk teu sanggup kami mah jengkel. Balik wae yuk mumpung rada raat. Ari salat kumaha pancan parele. Da ikhtiar mah kurang kumaha. Di jumlah jamleh geus 7 rakaat deuleu. Sarua jeung acan pamerbot da teu kungsi parat. Nyaho parat-parat namah
Tumblehkeun wae ka HBO heuh PLN da eta dulu nu boga wewenang ngurus listrik mah tembaki merebot bari ngabeng bios balik. Lat wae poho kana ikrarna bareto poean lebaran majar moal deui-deui nyieun pidorakaeun. Heuleuk sawatara poe bada lohor Kisan Huri datang ka imah lebe tetanggana. Punten palbe, rampes, be ka dieu. Rai panto dapur, rong heap Kisan Huri ngajingjing rantang. Aeh geuning uri, mawa naon eta teh? Atur lumayan palbe, indung budak ngabebecek, hayang katuang cenah meungpeung haneut, tembak Kisan Huri. Alhamdulillah jazakallahu khairun kasiro. Apaleun meureun rupiah nyaneh kana kabeuki mamang. Syukur uri kabeneran nyampak di dieu geus asak sangu. Cek lebe bari ngareret ka bojona nu keur ngakeul. Rantang ditampanan dibuka diambeuan eusina. Aduh nikmat seungitna oge mani ngadak-ngadak lapar. Ngan kejo mak rek diasaan. Sendokna atuh cenah bari nampanan piring sangu. Kerewung nawa bebecek dikuahkeun kana sangu. Eueuh daging ge mani parungkil kieu cenah. Belewek nyem belewek nyem. Tuluy ngahenggoy moho kawas nu puasa manggih lebaran. Asa kakara manggih bebecek ngeunah kieu mah. Syukur uri syukur. Muga-muga Gusti nu welas asih ngalimpahkeun karunia-Na ka nyaneh sakulawarga. Muga-muga nyaneh dipaparin umur panjang, adoh balai parak rejeki. Amin. Kek bebecek naon ieu teh? Asa ngeunah-ngeunah teuing. Mamang mani moho. Ngasaan oge kanjat beak setengah rantang. Bebecek embe. Na dipencit kitu si kabiri teh. Sanes palebe gerak muncit embe teu pupuguh. Pan eta mah keur engke ari nyunatan budak. Bebecek sapi menang milik gede merenya kanjat meuli daging sapi mah. Aya rezeki nyasa palebe pitapak nyanggut. Alhamdulillah menang kidang. Angot atuh kidang mah kabeuki mamang ti leuleutik. Paingan tadi teh asa-asa daging mencek. Nah di mana naheun pitapak teh? Di sisi balong. Ining daet. Kidang ti mendi cenah laha-lohok kalembur. Da sanes kidang palebe. Nahaon atuh. Biasa sarina mah kidang nusok nyanggut pitapak teh. Bayawak. Hah? Cek beraya duwi kadieu heula dongeng Sunda anu judulna Kimrebot bagian katilu karya Ahmad Bakri. Insyaallah urang baris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dana miharja pamit, permios.